Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rayhan Febriansyah dari kelas 10 hiji. Abdi hoyong nyaritakeun dongeng judulna Dalam Boncel jeung Hayam Emas. Di hiji lembur cicing saurang nu ngaranna Dalam Boncel. Anjeunna kasohor ku awakna leutik tapi akal mah luar biasa. Hiji poe manehna ningali ayam emas nu lempang di leweng tukangan lembur. Mun eta hayam bisa katangkep bisa bengar abdi, cek Dalam Boncel dina hatena. Manehna ngancangkeun lempang mumput di balik jukut, tuluy cipuk hayamna kacekel. Tapi hayam eta henteu sakadar hayam biasa, eta teh hayam nu bisa nyarita. Upami anjeun ngelupuskeun abdi, abdi baris nyumputkeun emas di buruan anjeun saban poe, cek hayam. Dalam Boncel ngagarepkeun dina hatena, hayam bisa nyarita, hebat pisan ieu mah. Tuluy manehna ngelupuskeun eta hayam. Isuk-isukna leres wae. Di bawah Dalam Boncel aya emas sakilat. Ti harita Dalam Boncel henteu saloba deui akal-akalan. Anjeunna milih hirup jujur jeung ngajago eta hayam, sebab manehna apal rejeki. Nu jujur mah leuwih berkah. Meureun cukup ti kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.